Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana kumaha damang? Singkuring Kang Asep sareng Bapak Galih Sundara oge Mang Hamim Sumpena nepangan di palawargi sadayana dina pidangan carita Dedemit Rawa Getih. Mangga urang dangukeun jajar salajengna wilujeng ngadangukeun. Ayeuna urang kocapkeun deui lalampahan Jang Anam nu mulang ka lemur Cibako. Samulangna ti Cilumpang si Anam ngabejaan kulawarga yen poe Ahad nu bakal datang rek ngalangsungkeun acara pernikahan jeung Nyi Halimah. Atuh puguh we kulawarga si Anam ngarasa bunga sabab ieu adina anu baheula wasangka jeung baleweng teh geuning aing geus jegud mah hirupna jadi robah. Malah mah aya acara pernikahan sagala cing cirining si Anam teh dewasa jeung geus junun hirupna. Teu kacatur kumaha tataharna nu rek walimahan nganu jelas kabutuhan keur acara geus dikumpulkeun malah mah aya nu dikirimkeun ka lemur Cilumpang ku anak buahna si Anam. Kulawargana geus mesen baju saragem kabeh malah mah masyarakat dirinya ge sabarana mah hayang milu. Ngan ku si Anam dicaram lain ku nanaon lamun meureun milu engke na moal anu produksi ngeunaan barang. Tapi si Anam janji ka sararea yen engke idangan tur sumangan mah bakal dibere cenah sararea tasyakur bini mah tina rezeki nu katarima pang babarah keur masyarakat nu teu milu nganterkeun walimahan. Si Anam janji yen engke acara walimahan teh bakal disiarkeun sacara langsung ngaliwatan live Instagram supaya nu keur produksi ge bisa lalajo sarta langsung bisa nganyahoankeun acara walimahan di Cilumpang. Ceuk si Anam teh ayeuna mah geus canggih tong hariwang najan teu milu tapi bisa lalajo kitu kaayaan tataharna nu rek walimahan. Sedengkeun Kang Darwan geus init ka Tanjung Pariuk ngawal barang 10 toronton nu eusina bako insyaallah cenah rek dijual ka luar negeri. Si Anam teu wudu ngarasa bunga sabab keur waragad pernikahan oge geus aya tina hasil eta bako. Kocapkeun Teh Elis geus ngumpulkeun data-data kaum duafa pikeun engke narima sumangan. Eusina luar biasa palawargi saamplop duitna 10 juta. Ditambah keur kaum duafa anu lalaki aya sarung koko jeung dahareun. Keur anu awewe aya mukena sajadah katut dahareun. Minangka emohna tina infak si Anam geus ngumpulkeun duit pikeun disumangkeun ka sababaraha sakola anu tujuanana keur ngabebaskeun waragad sakola budak yatim supaya leuwih jongjon dina diajarna. Lalampahan si Anam dina raraga syukuran tina walimahanana. Teu kacatur kumaha riweuh nu tatahar dina poe anu geus ditangtukeun. Sararea ini ka Cilumpang sejak ngalaksanakeun pertikahan si Anam urang lemur geus ngagimung hareupeun gudang gigireun imah si Anam. Panona geus manco lalajo kana Megatron anu gede urang leuwih ukuranana 10 kali 5 ngahaja ku si Anam disewa pikeun urang lembur anu teu milu ka ditu. Di antara nu ngagimung teh aya nini-nini anu hariweus-weus kaget sabab dina eta kaca katempo si Anam keur diuk digeneng ku Nyi Halimah. Allah, eta teh naon nya ari nu kitu teh sareki? Ceuk eta nini-nini. Naon atuh nu kitu teh kami ge teu nyaho. Anehnya kawinna di ditu tapi bisa dilalajoan nanti kajauhan. Mual kitu gamar lopian mata teh. Ceuk si Aki nyangkana teh gamar lopian, maklum kolot.
Da zaman baheula mah palawargi lamun hayang nenyo kana kaayaan anu aya di jauhna teh make pusaka gambar lopian kitu nurutkeun carita dina alam pawayangan. Matak si Aki oge nyangka yen eta teh gambar lopian. Oh, gambar lopian teh nu kitu nya. Mandi gede sareki. Nya heueuh da. Nu beunghar atuh pasti meuli gambar lopian lagi nu gede. Oh, abong nu beunghar bener nya. Ngan eta we teu kabayang sasadena kami masareki. Maksud maneh kumaha? Eta teh gambar lopian teh gede. Sabaraha ratus jin meureunnya anu nganterkeun gambar ka dieu teh da gaib atuh. Nu kawin di ditu ditenyo di dieu teh gaib. Pasti make jin teh sareki. Ceuk si Nini manehna mah kalakah ngomongkeun sasajen keur jin. Lain ngobrolkeun anu keur walimahan. Ah, teu nyaho sabaraha nama anu jelas mah pasti Ijang Anam kaluar duit gede keur nyuguhan jin teh. Tingali we ku nyaneh syah. Eta gambar lopian lagi meuni gede. Sagede urang panto gudang maleuwih tuh. Hampir saparapat gudang sagede nage. Ceuk si Aki sarwana abong jalmi kapungkur. Teu kacatur kumaha bungah jeung endahna nu keur acara walimahan di lemur Cilumpang. Jang Anam jeung Nyi Halimah keur ngarasakeun bungah tur barokah tina pertikahan. Si Anam teu lila ayana di Cilumpang ngan saukur saminggu. Tidinya pindah ka Cibako mawa Nyi Halimah pikeun nambah rumah tangga. Tetep imah didinya ngan saukur diomean saeutik. Si Anam hirup basajan mung katingali jegud. Bungahan geus kapanggih, bagja geus kapanggih ngan hanyakal. Dina ngalar rejeki dibantuan ku siluman. Kocap ti luburan ti harita, si Anam bener-bener ngalaksanakeun kahayang jeung cita-cita. Hirupna geus beunghar, teu bisa ninggalkeun kana kabiasaan nyaeta judi jeung mabok. Salila kamari mah teu kalaksanakeun sabab sibuk teu ari ku pagawean. Ayeuna mah jong pagawe nyoba duit nyoba pamajikan aya. Jong sia ayeuna mah jiganya mah nganyag ieu. Ieu waktu mah uning kaluar negeri ngalaksanakeun cita-cita hayang judi di ditu. Judi jeung jelema-jelema gede naon judi di dieu nya cebang panipuan hungkul di ditu judi nu sanyatana mah nongton ka dina YouTube aing hayang gelang inyit. Ceuk si Anam tetela manehna teh geuning sok nongton judi dina YouTube. Hal ieu ngadorong pisan kana syahwat judina. Sabab memang resep judi teu judi di Indonesia ceuk manehna ngan saukur panipuan malulu. Beda jeung judi anu aya di luar negeri. Kocap di hiji mangsa si Anam keur diuk paduduaan jeung Nyi Halimah keur ngobrol bari ngadengekeun radio. Biasa ngadangukeun dongeng cenah jeung banteng palawargi. Akang, kumaha? Bungah nikah jeung abdi. Duh, Nyai, pan ieu teh cita-cita akang ti baheula hayang mihukum Nyai teh. Nyalin bungah deui. Akang mah pokoknya mah bungah pisan akang bisa boga pamajikan Nyai nu geunis. Batul mah hayang ka Nyai jangan hese. Akang mah jong sakja gampangnya. Nuhun atuh akang ari kitu mah abdi oge reug-reug sami. Bingah gaduh caroge ka akang cios umrohna. Insyaallah Nyai. Mun jadi mah minggu hareup mulai berangkat umroh teh. Kabanyaran geuning kuota yang geus nepi ka akang tah. Oh, mohon atuh naha ari abdi teu diajakan da abdi ke hoyong umroh. Malima pun bapak kalipun biang ge saurna teh hoyong umroh. Mun tiasa mah sasarengan we. Nya eta kieu lain teu hayang mawa Nyai atawa ambu jeung abah katanya suci. Ngan kamari tina edaran di BPEH ngan saukur sorangan ditunya cenah keur aya virus sedengkeun kan Nyai nya keur kakandungan.
Di pihak kerajaan Arab Saudi, ibu hamil mah temenang waka kajitu Paul kabunyangan ku pilus cenah kajabang bayinya kitu tanya itu akang mah hampunya pisan lain teu hayang mawa. Ceuk si Anam pinter pisan nyieun alasan sangkan Nyi Halimah teu milu umroh padahal lain umroh tapi ka nagri singa rek milu judi jeung jelema-jelema di ditu. Wios lah ai teu acan tiasa ngiring mah. Meureun abdi mah engkewe ngontos ngalahirkeun. Nyai mah kieu we pokoknya engke mus ngalahirkeun jeung akang ulang hajian nya sakangian ulah umroh kanguk umroh mah. Tapi abdi hoyong umroh Kang. Penyawa anu engke lah nyai sugan bisa milunya mun pilusna geus eueuh di Arab Saudi. Sakajan jeung amu jeung abah ulang bawa we ulang dieu. Boga janji ice rek mere bonus haji ka Kang Darwan sabab anu mere kauntungan ka akang jamanehna anu ngurus perusahaan akang teh. Saya akang gitu ge jeung istrina atuh sakantenan. Nya teh Elisna ge dek dibawa engke ku akang. Ceuk si Anam pinter pisan didanggulinkeun leta sangkan dipercaya ku pamajikanana. Peuting tuluy maju si Anam jeung Nyi Halimah geus asup ka enggon pikeun istirahat sabab capek beurangna geus ngatur-ngatur barang nu rek dikirimkeun deui ka luar negeri. Isukna tatahar manehna geus nyiapkeun baju sababaraha setel diwadahan kana koper keur init ka nagri singa. Wios atuh ku abdi we beberes nama. Nya nyai ku akang nyai mah calik tenyang moal nganyuhkeun nyai. Ceuk si Anam mung kanyahoan yen lain rek umroh tapi rek judi. Ih akang mah kitu. Nyain kitu kenyang we elah inyit umroh solangan. Ceuk si Anam Wios ari kitu malah teu nanaon hapunten ya akang teu tiasa marangan. doa we atuh nyai ngajoakeun akang teh dieu akang mun ngajoakeun nyai teh tanah suci. Si Anam pokna kawas nu enya we manehna rek umroh. Dina waktu anu geus ditangtukeun si Anam pamitan ka pamajikanana. Sanggeus kitu mah bral miang muru ka kota Jakarta isukna langsung init ka nagri singa. Tapi teu poho samemeh ini teh balanya oleh-oleh haji ngarah ka ciri geus umroh. Malah mah balanyana teh asa kaleuweuhi nu teu dibeli ku batur ge kumanehna mah dibeli. Tuluy disimpan di hiji kamar hotel anu geus disewa kumanehanana. Engke cenah lamun geus balik ti ditu rek disamper keur oleh-oleh urang lemur. Kitu palawargi lalampahan si Anam anu rek muru ka nagri singa. Paniatanana nyaeta judi anu jadi karesep.
geus nyepi aing kana geli ieu impian tidak leutik nageli singa teh jadi bisa judi ieu saedanya nya tanyang duit coba beunghar teh bisa dinikmati kieu mah yeuh kengke naonnya asa aya nu kurang yeuh oh can telepon pamajikan telepon heula video call ngalah percayaeun Tuluy ngontak pamajikanana anu di lembur. cing nyamung tuh yo suganya jajangannya anus bulan jadi mah mesti nggak jadi itu ngoe jajangan teh Cek si Anam geus nyamung ka pamajikanana kadenge sora Nyi Halimah ti Cibako. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam. Akang tos dugi. Alhamdulillah akang tos dugi yo. Di mana eta akang? Geuning teu katingali ka abahna. Pan akang nyame dugi di hotel. Can kemana-mana panas Nyai di ditu yang sabaraha derajat moal iteh. Nuhun akang tos dugi mah. Sing atos-atosnya kangnya. Mangga Nyai mangga ngan kieu bisinya engke komunikasinya kurang lancar bisi akang jarang ngontak atau Nyai ngontak ka akang teu kaangkat atau teu karespon hapunten nya mangpang mumpung aya di tanah suci hayang husu ibadah ari ulang mah teu nyaho di umur pan Mangga akang abdi geuning ngadoakeun. Doakeun oge abdi nya kangnya. Jabang bayina sing sehat. Komo ibuna. nya tuh komo eta mah belum prioritas akang ngadoakeun jabang bayi jeung Nyai kitu we rek istirahat lah sakedeung geus mamcan Atos. syukur atuh istirahat heula. Amin akang sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aing bener asa di Mekah ya. Cek si Anam bunga sabab geus bisa ngabobodo ka pamajikanana. Geus kieu mah tinggal nyeun status. Kumahanya statusna ngalah aing bener-bener dipercaya umroh ku urang ditu. Oh kieu we tah statusna ye. Khusyuk sareng jongjon ibadah di tanah suci. Kieu tah statusna bener. Geus kieu mah urang pareman we tah sosmednya kabeh nonaktifkan we sementara kieu tah pokoknya aing mah yang jongjon eueuh nu ngaganggu batul dulul pamajikan sakalian mung diganggu aing mah yang dudi sing jongjon dudi sing puas duit ku aing teh beakeun nu dibawa mah geus beak duit ka kalak aing balik deui jongjon Cek si Anam bener-bener kebek ku rasa kabunga. Barang keur kitu HP disada si Anam aneh sabab geus mareuman sosmedna tapi naha masih keneh aya notifikasi. Barang HP-na diilikan teh sing horeng eta teh tanda manehna kakarak inget peuting eta teh geus nepi kana wancina caos. Manehna kudu mere tumal ka Nyi Ratu. Malah mah keur kitu aya nu ngaharewos asa ditompokeun kana ceurina. Anam jahanam. Tong kajongjonan maneh Anam. Najan jauh ti lembur. Ku kami maneh tetep katingali. Jahanam, tong ngahulang maneh. Buru gerateangan caos keur kami. Jahanam. Cek eta sora kadenge jelas ku si Anam. nya waktunya caos aing teh ulan kalima aing nya di mana nyangan di nagedi batul da itu malin di lemul atuh bingung nyo mahnya tapi pan cek ratu ge ilung aing jadi sokot culit jadi alus panon jadi cenghar cing ulang angsuan ulang jadi ngikeun sugan aya suara olok jeung sengit olok. Cek si Anam bari bus ngasupkeun HP kana tas. Geus teu hayang ingat-ingat deui kana HP mung diganggu ku sasaha. Tuluy mukakeun janela supaya aya angin anu asup ka jero. Tuluy irungna ungas ingus. Asa ngitnya.
gimana nya asungitnya mah aya itu. Cing ulang jengikeun sugan aya soalnya olok juga coli. Si Anam irungna ungas ingus sarta ceulina ranjung ngadengekeun ti jauhna aya suara orok jeung kaambe seungit orok. Tah geuning jijinya. Kumaha nganyanya nya. Moal bisa make navigasi dah HP yang di paleuman. Kumaha yo? Oh nya pan aing teh bisa lompat tani. Kega nungtun jijinya we ah. Urang tutupan heula janelana yo. Bari tuluy nutupkeun janela teu poho dikunci, panto ge dikunci ti jero. Barang si Anam arek nyamat Nyai Ratu, karak inget teu mawa lawon beureum ka nagri Singa. Atuh si Anam diuk deui dina kursi, bingung mikiran kumaha tata cara supaya aya baki beureum jeung lawon beureum. Kumaha atuh teh duh? Oh, aing teh mawa lawon beureum baki itu dibawa di padahal mah aya di kamar di wadahan dina kantong. Kumaha yo? Ceuk si Anam musapantarangna mikir supaya aya baki jeung lawon beureum. Ayak ngordal we aing mah kawaitar sugane jadi aya lawon beureum jeung baki beureum. Tablet palancing ngordal teh. Oh itu geuning deket iPhone. Mesin sakalian naik mesin udud yeuh jeung cai ka beuki. Loba ulang di dieu mah yo. Bari harita manehanan nyokot tablet nu aya di meja leutik, tuluy mesen barang-barang nu dibutuhkeun. Sok tablet diteuneun deui dina urutna. Teu kungsi saparapat jam torojol aya pelayan kaketrok kana panto kamar si Anam sanggeus dibuka. Tetela eta teh nu nganterkeun barang pesenan si Anam. Ku si Anam pelayan teh dibere duit sacukupna minangka keur nganuhunkeun. Dari mayarna mah geus ngaliwatan banking. Aya nya mah yeuh. Baki beureum, lawon beureum, keunya udud mah jang engke. Eta mah ngasukur pula-pula we udud mah jang mawa udud mah loba ieu. Tidak moal bako lincing bako aing nu nya. Bako batu digacung. Rokok diteuneun kana sorolok. Sedengkeun baki beureum jeung lawon beureum kumanehana diteuneun dina luhur kasur di ruangan kamar anu sabelah deui. Si Anam teh booking kamarna anu VVIP. Ari VVIP mah biasana sok aya ruang papiliun. Janten saat acan lebet ka kamar teh aya ruangan heula neme aya kamar, malih mun telepat mah kamarna teh 2. Didinya si Anam neuneun baki beureum jeung lawon beureum keur engke caos ka Nyai Ratu. Sanggeus kawilang beres maehna nangtung di juru, teu poho ngantelkeun 2 leungeun kana 2 ceulin keur nyambat Nyai Ratu di rawa getih. Nyai Ratu, sampurasun Nyai Ratu. Ieu abdi si Anam Jahanam. Sanajan abdi aya di Singapura ge, abdi tetep emut ka Nyai Ratu. Abdi tangtos nyayogikeun caos ka Nyai Ratu. Nanging abdi nyuhungkeun diantur sangkan abdi cepet dina nyanakna eta orok ka Nyai Ratu. Nyai Ratu, tulung abdi, tulung bantuan abdi. Ieu abdi nuju aya di negeri Singapura Nyai Ratu. Ceuk si Anam agul pisan ka ratuna. Padahal teu dibejakeun ge ratuna nyaho yen si Anam aya di negeri Singa. Di jero kamar aya angin rada ngagelebug saeutik. Rarasaan si Anam asa kakalayangan. Kareteg hatena hayang lumpat, col kalayang. Lesa. Si Anam lumpat ngabiur tarik ninggalkeun hotel. Bari eueuh nu nganyahwankeun. Sanggeus sababaraha jongjongan si Anam kokolebatan di awang-awang. Akhirna celeg nepi ka hiji tempat, asup langsung ka hiji kamar anu mewah. Didinya aya orok ditungguan ku hiji lalaki geus rada kolot. Nyu muleuh tempatna nyaon bacaannya teh? Hospital. Oh ieu hospital teh nya. Alus kamar hijina. Sakamar geus sagede imah aing ieu mah. Eta kasur sabaraha duit nya. Mewah kitu anjir kasur lagi mun alus cing. Ngajaran diuk. Imah aing mah kasur kapuk aya kasur nyaon nya. Ceuk si Anam panasaran maehna tagek diuk dina kasur nu aya di eta kamar. Dalawo lenyap. Si Anam ngalenyap sabab kasurna alus.
Karasa awakna ngadalawo asa rek asup kana jero leutak. Aduh, ginong. Muni na mas, jantung aing muni nga deg-deg yu kasul tinanawon bahanya Wah tinalutak sawah makitu, muni nga dalawo kiyo budul aing. Cek si Anam, tapi aneh sakitu dewa sorangan ku eta lalaki teu kadengieun. Red si Anam ngareret ka Orok nu keur ditungguan ku eta lalaki. Wih, anu kieu anu orang ulang dieu boleh badag montok. Wah, mun aing boga budak jiga ieu euy, moal teu agul aing ka ulang mul. Bapaknya boleh, inyungnya boleh mulai mah. Sabab oloknya ge muni boleh, nyai latu pasti bunga di banyak ieu mah yo. Sangeus kitu mah teu ngalobakeun deui fikir. Jol karawak Orok teu dicokot tuluy di pangku. Manehna malikeun awak muru kana janela. Kakarak ge hatena ngarteg hayang ini jol kalayang. Belesat kolebat. Si Anam aya nu mawa dianterkeun ku angin anu ngaguru. Kolebat jelek. Nges nepi deui di kamar hotel panyewaanana. Duh capek euy. Lompat dina angin mah teu karasa. Tapi capeknya aduh lipuh. Aduh capek euy duh. Gek tiuk dina kasur bari mangku Orok anu bule teh ya. Lamun lain caos keun ka Nyai Ratu, ku aing diadopsi ieu budak teh. Aing hayang boga budak muni jiga kieu. Cek si Anam, manehna hayang mibanda anak anu alus. Sabab manehna sadar diri rupana mah teu saperti kitu. Standar we jajara pasar. Kayak jawe nyieun yuki mah loba ieu bahannya. Ulang teu nyunyu kana bakikeun. Nyai Ratu pasti bingah yo. Dicaos hanyuk ieu mah. Bari sok neuneun Orok dina baki beureum ditilaman kulawon beureum. Rup disimutan kulawon nu sarua warnana beureum. Nyai Ratu mangga nyangakeun ieu si Anam caos di Singapura yo. Orokna ge asli Singapura mah lain Singaparna. Nyangakeun Gusti Ratu. Abdi mah yang udud heula. Cek si Anam kos kaninina we ngomongna teh. Tuluy kaluar teh eta kamar teu poho kamarna dikunci. Gek diuk dina kursi tuluy ngaluarkeun udud bawa ti lemur. Sanggeus boga usaha bako tara meuli udud. Cukup ku bako hasil karya ti masyarakat nu ngadeudeulna. Serebung udud nyerebung ditiupkeun bangun anu nikmat pisan. Teu nyahoeun di kamar anu aya orokan teh Nyi Ratu mah geus mimiti ngenyot caosna. Sakumaha biasa sora-sora anu matak pikasieun aya di dinya. Angin ngaguru, sora anu cot-cotan ngenyutan getih Orok oge kadenge ku si Anam. Ngan teu malire sabab manehna geus nyaho yen eta teh ratuna keur barang hakan. Jong geus caos mah isukan tinggal judai. Rek asup ke tempat judi nu hebatnya. Pangih ke jelema-jelema gede. Sarua we mah jelema jagudnya. Cek si Anam bangun bunga. Udud geus beak aya kana genep batangna. Kopi geus beak sagelas, dahareun geus beak satengah toples. Keur kitu panto kamar caos disada ngareket. Si Anam ngalieuk, ai breh teh. Di lawang kamar aya Ratu keur nangtung bari neuteup ka manehanana. Atuh si Anam teh reuwas, sieun caosna teu kapake. Si Anam buru-buru nyamperkeun ka Ratuna, cedok nyembah meuni acong-acongan. Tuh, hapunten Gusti Ratu. Wilujeng sumping di Singapura. Nuhun Gusti Ratu parantos ngantur ka abdi. Kumaha kaango Gusti hapunten we upay teu kaango mada sasah geuning Orok anu sami jiga di lemur mah. Ceuk si Anam meuni acong-acongan ka Ratuna. Ratuna seuri, jubahna ulang-ulangan tapi sukuna anger. Katingali teu napak. Hei, Jahanam, nuhun ku pembage anjeun
luar biasa anjeun, luar biasa. Anjeun hiji umat kami anu bener-bener nyaah jeung ngabdi ka ratuna. Nyuhun Gusti nyuhun. Salajengna kumaha sun? Kieu Anam, tetela tegaplah mentas lautan jeung ngambah Jumatara teh. Kami milu ka Singapura jeung anjeun. Ye caos katampi ku kaula Anam. Katarima jahanam. Tapi mun bisa mah kami minta hiji deui. Duh Anam, amis rasana Anam meni sumuk kareueut. Ceuk ratuna, meureun bieu eta orok bule nu dipake caos teh beda rasana jeung caos-caos ti samemehna. Nyuhun atuh Gusti Ratu adi kaanggo mah nyuhun pisan. Kumaha? Palai keneh Gusti Ratu teh. Heueuh Nam, sok euy. Neangan hiji deui mah Nam. Keun bae can nepi kana waktuna ge. Caos deui we Nam. Ke dibere deui harta nu leuwih loba. Kumaha atuh pamikir ieu mah nya manyawi we imah manyawi sok. Teu nyanyaon ku abdi. Di pasihan cuman hiji deui ngan eta caos teh waktosna kanggo kuota genep sasieun abdi entong caos ka Gusti. Oh, kumulatif maksud maneh teh Nam. Kitu Gusti, dan teu mah dikumulatifkeun we kitu. Genep bulan. Teu nanaon Nam. Tapi hayang jika nu bieu deui. Malah mah mun aya mah nu leuwih teh eta. Malah mah kieu Nam. Mun maneh bisa mawa 2 ku kami didiskon 1 tahun maneh tong caos Nam. Atuh. Bungah pisan atuh Gusti abdi. Dipasihan diskon anu sae ku Gusti. Keun abdi bade milayan 2 deui. Jongjon abdi moal 1 tahun moal caos. Adi engke hartanya kumaha? Tong hariwang jahanam. Leuwih loba mere, leuwih loba meunang geus sia ti ai. Ceuk ratu, make nyaho diskon sagala abongkeur aya di Singapura. Gaul palawargi ieu. Nya atuh, teu nyaon mah ngawean tos canik-canik Gusti Ratu di dieu. Abdi bade milayan deui. Mun aya mah 2 Nam. Muhun Gusti mangga ku abdi diestokeun pisan. Tapi upami aya hiji kumaha? Kan bae ngan meureun berlakuna eta mah saukur 6 bulan Nam. Mangga Gusti, ku abdi diestokeun pisan sok atuh abdi jajabkeun ka tempat nu tadi. Sok, ini. Ceuk ratu, bari nepak tongong si Anam. Si Anam ngarasakeun deui awakna nu beda saperti tadi. Awak ngalayang lumpat tumpak angin, dibere injem tutumpakan ku Nyai Ratu. Jelek nepi deui ka rumah sakit, tuluy ku kurilingan sakedeung bari ungas ingus neangan mangsa keur caos ka Gusti Ratu. Bubuhan dibantu ku siluman nu gagah sakti, siluman nu sarakah. Teu susah neangan orok, ngan butuh waktu 1/2 jam. Si Ana mangih orok di lantai 3 keur sare ngagebrak eueuh anu nungguan. Kawas mah inung bapana keur init heula. Atuh laluasa nyokot eta orok, tuluy di papangku bari neangan hiji deui keur tumal. Tapi hanyakal geus diubek sakitu lilahna. Di dinya eueuh deui orok nu aya ge aki-aki beres dioperasi. Nyangan orok paih aki-aki geus dikoperasi, nyanyaonan aki-aki mal beukieun pait kemudian getihna ge. Baik cukup hiji ge kumulatif ye kena pulaneun ye yang geus dibanya kuno tadi. Anu Gusti Ratu teh bageun. Gusti Ratu, abdi tos menyak ye, mangga jemput abdi ye nyanyak orok Gusti Ratu. Tekung silila geus lumpat deui tumpak angin, dituturkeun ku sora-sora nu aneh. Jelek nepi deui ka kamar hotel kalayan lancar tur salamet. Song diasongkeun ka Nyai Ratu keur diuk dina kasur, bari nyabakan pipi.
Bener nu kieu tanu dipihayang ku kami teh jahanam. Ima bener-bener leuwih tinu tadi kasetna oge. Cing. Cek Nyai Ratu sakilat nyamar orok ayeuna langsung digegel beheungna. Hantu ngawujud lentah tapi wujud ratu anu asli wujud jelema. Atuh si Anam teh meuni calangap sabab ratu na meuni bangun anu haus ngegel beheung eta orok sabari ngenyot getih bangun anu kaceda hausna. Aduh Gusti nu agung geuning kitu Nyai Ratu teh. Ih aing mah. Cek si Anam bari ngadeg-deg manehna teu kuat nempo. Ai ratuna kalakah ongkoh-ongkoh we jongjon ngenyot getih orok. Sanggeus beak getihna lung dialungkeun kana wadah runtah. Pok ratu nganuhunkeun ka si Anam. Jahanam nuhun euy katarima pisan ku kaula. Pek keur maneh hasilna. Sarta maneh genep bulan teu kudu caos ka kami. Jahanam kami ayeuna rek balik. Sok sing jongjon senang-senang. Cek ratu bari les. Ratu leungit tina panengali si Anam anu mesi keneh ngadeg-deg ku kalakuan ratuna. Ret ngareret kana wadah runtah katempo aya bangke orok nu ngawujud jiga tatal bakat ku garing beak sagala rupa tulangna tinggal kulit jeung daging sesa pangenyotan. Mun sadam kitu aing mah heuh kumaha mun aing nu dikenyotna teh mana teuing abdi geueuh ngabayangkeun lamun manehanana nu dikitukeun ku ratu rawa getih. Teu lila rasa tunuh datang goloyoh kana kasur goledag ngagoler. Teu lila ker kerek menyegrek parat nepi ka isu. Kira-kira jam 10 pelir tina sarena kuniang hudang terus nguliat bari gagaro kana cangkengna. Cibra sana teh nikmat euy saya teh kieu teh jam 10 nih cukup lah geus tong aing ieu. Tuluy ka kamar mandi rek bebersih. Beres bebersih harap di baju make pakaian anu alus. Teu poho ngasupkeun kartu kredit jeung kartu ATM kana dompetna. Ayeuna nyawe ieu ngalah leug asup ka gedung teh masih keneh cepi mun bisa macong bacing jelema bisi aya wabuh. Tuluy keluar ti kamar terus Mia ngajugjug ka tempat judi. Teu kacatur lilana di jalan geus nepi ka gedung tempat judi. Si Anam aya di lantai 5 rarat-reret nempuan kaayaan di dinya. Manehna maka karak asup da biasa nawengan saukur nenyo tina HP. Kieu kuningnya tempat judi teh atuh mun alus kieu eta saja mah teh asa wau asa minang nyempuk dina TV saha bari tuluy leumpang na ngagedig gawas rek neang paraji. Teu nyaho yen eta lantai gedung teh leueur atuh sorodot gabluk. Aduh Gusti aing mah ti sorodot. Aduh ngerakeun kieu teh. Cek si Anam bari kukulutus leuwas jeung era geuning waktosna teh tos seep
Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.